Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Patepang deui dinten ieu dinten Senin kaping 28 24 November 2025 masih dina suratul Isra ayat ke-78. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimis sholata. Aqimi sok adegeun ku anjeun. Tangtungkeun atau dirikanlah as-sholata kana pirang-pirang salat. Salat nu mana tegesna salat nu 5 waktu nu diwajibkeun. Heula engke mah pasunatana aya bakal aya kateranganana. Iraha waktosna teh eta teh salat wajib teh liduluki syamsi dina waktu tergelincirna panon poe condong saeutik ka kulon eta waktu salat duhur. Terus salat naon deui illa gosaki salat gosaki laili dina waktu naon teh poekna peuting. Jadi poekna peuting teh ba'da isya. Jadi gosiki laili teh eta teh salat asar, salat maghrib, salat isya, 4 waktu. Duluki syamsi illa gosaki lail teh eta teh kalebet salat anu 4 waktu lohor, asar, maghrib jeung isya. Saterasna wal Qur'ana jeung ari bacaan Qur'an. Bacaan Qur'an iraha al fajri dina waktu salat subuh eta teh leuwih alus sabab disaksikeun ku para malaikat. Inna Qur'ana sanyana ari bacaan Qur'an al fajri dina waktu salat subuh kana mashuda eta bukti disaksikeun ku ribuan malaikat anu jaga malam jeung ribuan malaikat anu bade jaga siang. Jadi upami katingal mah pahalana salat subuh mah leuwih unggul, leuwih sae tibatan salat anu sanesna. Jadi dipisahkeun salat subuh mah 4 salat dina waktu siang jeung malam jeung subuh mah misah sabab eta mah salat subuh mah masyhuda disaksikeun ku pirang-pirang malaikat. Mata upami urang lalaki mah saena ka masjid berjamaah salat subuh. Benten deui jeung perempuan. Tah kituna salat subuh mah fadilahna langkung ageng upami katinggal mah ganjaranana. Saterasna wa minal lail jeung ti sapalihna peuting patahajjad mangka sok adegeun ku anjeun tahajud. Iraha sapalihna peuting teh nyaeta saatosna tengah peuting condong ka subuh 3/4 malam. Eta waktuna patahajjad kudu ngagadegkeun tahajud. Eta teh tahajud teh kena boboh heula henteu ari namina tahajud mah boboh heula. Atuh upami teu boboh heula ge teu nanaon disebutna qiyamul lail sami wae sadayana oge. Bihi dina eta waktu nyaeta 3/4 peuting. Naon eta teh make kudu tahajud nafilatan eta teh tambahan bonus anu kacida ageungna. Sabab eta bonus teh ageung pisan di antara salat sunat. Jiga salat subuh oge sami ageung pisan. Margi qobliyahna oge leuwih alus tibatan dunya jeung eusina. Komo di salat subuhna diteraskeun sameme salat subuh tahajud eta laka pikeun anjeun bonus sadayana ogenan. Upami katingali mah gelisah hoyong ngalaksanakeun. Kan ku teu katingali we asa ku urang teh diaweikeun. Asa mugia atawa pastina aya asaka tangtuna yen bakal ngahudakeun ka anjeun kabeh. Saha rabbuka pangeran anjeun tegasna Gusti Allah maqamam mahmuda kana kedudukan makom mahmuda anu terpuji di dunya rek di akhirat. Waku jeung bejakeun ku anjeun Muhammad Rabbi duh pangeran abdi adkhilni lebetkeun abdi lebetkeun kana naon kana tempat anu sae mudkhala kana patempatan sidkin jama-jama anu bener. Jadi asupkeun urang sareng jama-jama nu bener.
di dunia jeung di akhirat. Wa akhrijni jeung kaluarkeun abdi tina kasulitan dunia jeung akhirat, mukhrajan kana tempat keluar sidikin anu sae anu jami-jami balalener sadayana. Waj'alni jeung jadikeun miladungka ti sisi anjeun sultanan kana kekuasaan pemimpin nasiro anu tiasa nulungan ka rakyatna di dunia jeung di akhirat. Saterasna wakul jeung bajakeun ku anjeun Muhammad ja'al haqqo geus datang kebenaran agama anu bener nyaeta agama Islam, wajah haqqo jeung bakal hancur batilu eta kabatilan kadoliman jeung kamusyrikan. Inna batila sanyana hari anu batil anu dolim anu musyrikan zahuqo eta teh bukti zahuqo bakal hancur. Jadi ieu mah sering diucapkeun ku para ulama kiai, waqul ja'al haqqo wa zahaqqal batilu inna batila kana zahuqon. Barakallahu li wa lakum, mugi aya manfaatna sakalimah dua kalimah karena insyaallah patepang dinten anjing dina waktos sareng gelombang anu sami. Barakallahu li wa lakum. Shadaqallahul adzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.